Kenahan kyo nyawa yuk. Lapak anyar. Kemajuan. Aya kemajuan nginjem heula. Burang bukanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome back to my Channel. Pokoknya salah itu intro nawan channel lawan. Balik lagi bersama kami di Obro TV, obrolan berbobot tapi pasti Rod. Jackson. Oke, pada hari ini saya di mana ayana di dunia nyata maupun dunia nyata, maupun dunia nyata teman disebut dunia kayak ini. Di pada sore kesempatan hari ini sore tempatnya agak berbeda sedikit, jadi agak estetik sedikit, tapi ini kedepannya insya Allah bakal ramai ya temennya, bakal ramai ini, bakal jadi objek wisata yang sangat membahana. Wah. Oke, kalau lagi serayana langsung aja ke cerita dia sore iya. Nguruskan ya? Nguruskan naon? Tuh? Masalah kadaharan, lain kadaharan. Jadi masalah dahar zaman ayeuna jeung zaman baheula beda. Zaman ayeuna di mana wae bebas asal aya saranana anu geunaheun kawas kieu da ieu sarana dahar keur ge mah nya. Ke datang lamun datang ka dieu. Geus launching di bejaan ke. Tah, mun launching di tempat ieu. Engke di wartosan beureun ku tim Obro TV jadi oke bisa pada ngiring podcast mangganya pengunjung gitu. Style mah kan masih dalam tahap renovasinya gitu. Pokoknya mah zaman kiwari mah geninganan dahar teh di sisi cai kos kieu garana di luar cai naon pisan estetik banget estetik. Lain es teh manis. Lain. Zaman baheula dahar sok dina naon? Na piring. Heeh. Na di Nogorodog benernya. Can aya nu kieu can. Dahar. Bae nama geus dagang. Oh, aya nama. Jadi aya nama ku zamannya, zaman non ngaran teh. Oh, zaman kiwari lah. Milenial gitu. Jadi dahar teh. Urang mah jadi kerupuk kemol geninganan anu plastik bereup. Apal. Samaran teh asupkeun geuning digogos gitu. Digarogot nu siga limus. Tapi ngeunah ieu teh. Ngeunah. Bari di sekolah kieu ngecrok. Ayeuna mah bereneu nya. Anu jarang kan. Ayeuna mah parinah nyata ke tempat-tempat nu kareu gitu. Jadi sameme dahar, santas dahar teh sok diayakeun acara selfie gitu nya. Pak tomong teh geus tere bulan puasa ya. Nungguan ngebuburit kos kieu nya. Bisa dari Dario buka bersama gitu. Wah di berang dahar. Tim Obro TV tidak bertanggung jawab kalau dahar di berang. Balelole euy. Sendiri ngono gitu. Jadi tim Obro TV mah menyarankan dahar teh ya waktu buka gitu bulan puasa mah gitu. Namun hari-hari biasa mah bebasnya. Subuh soalnya ya rencana teh bakal dibuka 24 jam teh. Kawasan wisata Pokoknya itu taman terus di bebenah gitu kan. Namina teh di Kampung Cihamirung ya. Kampung Cihamirung. Desa Mekarjaya. Tah, catatnya Catat di sini Bandung Barat. Pengunjung anu rek kadarieu. Pokoknya pakai pas launchingnya di bejaan. Pas launching bejaan terus bakal naon paragi podcast Paranki podcastnya khusus Obro TV. Jadi para wargi anu bade ka wisata ka dieu biasa kan silaturahim jeung nya Mang Uus, Mod, Cangor. Moding lah keur gawe beurang. Jadi keur bertugas. Jadi si tim Obro TV mah jangan sampai mengganggu aktivitas pekerjaan, tetap nomor 1. Ieu mah sampingan yang umroh ya Pak. Gitu akhirnya doakeun juga kayak miliknya nya sare umroh. Ngan meureun lamun umroh Mampura mau diekspos gitu soalnya bisi aya ria nu tah eta ngajaga. Eta mah ibadah vertikal sebenarnya namanya. Kewe bisa kan ayo mah cenah ngeplogna juga di padang pasir tah berarti lamun di dia ya kiriman ya. Iya mah nyata di Sungapung urangnya ngaran nama encan launchingnya. Masih rahasia teman-teman ya, masih rahasia. Oh no. Si rek aya nu camping, camping aya. Jadi tempat wisata bari pokona geunaheun pisan lah pokona. Ini nih sebentar lagi launching udah dikasih tahu gitu. Buat teman-teman yang di daerah maupun di luar daerah ajak keluarganya ke sini bertemu mau ketemu sama Obro TV.
Kayak dibere ieu dibere naon? Bonbon. Souvenir. Souvenir merchandise nggak syarat subrek subrek like komentar gitu ya teman-teman semuanya. Ya pas mun ka dieu mau bukti subrek abi teh subrek. Abi teh subrek dah gitu. Abi mau hayang ngiringan podcast nama enggak gitu ya ngobrol teh naon demen gitu. Bebas. Ari taruang. Ari ieu nyebut naon ya? Iya teh Eurih wa, Eueuh, cacak deui nya. cacak Kan ku ieu lem. dilem tanda rapia gitu di healer Udah dewek biasa sarana tuh. itu biasa berarti Itu mana? bisa teman dina sama kena butut teh geuning. borolong Ini kieu asa merah. kadang-kadang kebun awi sampai kebun awi di paling itu tuh Tak pengembangan wisata halus wa di daerah orang teh. halusnya aya kemajuan gitu. Kemajuan. Jadi cenah potensi nate teh non menumbuhkan ekonomi warga oge nya. Nah, gitu. Sesuatu yang positif ini harus didukung kita semua gitu termasuk dulur-dulur teman-teman anu bade ka dieu nya urang dukung gitu. Nah, gitu. Kayak dulur-dulur mah beran ka dieu menikmati alam ngadukung teh gitu nya. Terus menikmati Anu makan. di daerah itu mah teh baru-baru model Citarum pos kieu endah pisan. Wah, Tahun paling gedung-gedung terus. Gedung-gedung udah tinggi gitu. Coba gedung. saya orang Singapura ka dieu mangga. Nah, gitu. Orang Aceh mangga. Disadiakeun belum lauk tanya Wak. Ya, gitu. Bola sok nu beureum. Lauk sapu mah moalnya dari dia mah di bebek. Teu meunang cenanya. Temenang. Beunang. Ah, ulah di dahar. Ulah Si jadi Indosian. Apalagi kosok gitu. oh pada nyapu urangnya ada lauk sapu. Tameureunnan heung kemah dahar teh di nu kararieu lah kan baheula mah. Tapi ngeunahan baheula wa dahar teh. Masalahnya di naon da baheula mah. Baheula mah sok diakeun. Eta dia aku. Ya enak. Yang teh di nu monyong gitu nan. Aseupan. Sepan. Sepan. Makan Magicom. Ngan cenah mah ayeuna mah cenah dieu liwat cenah kastrol masih kene baheula nya da. Masih aya teh budaya baheulana gitu na kaso. Mengenang masa lalu. Mah dahareuna wah pisan. Belum nila nu perang ulah mana. Alhamdulillah kangkung. Kalau itu we papa nama. Dengan kabayang pamajikan dewek beuki pisan belum nila. Moal teu ngalpoe ka dieu. Lagi sarua beuki ini lama euy. Dina atuh da make sambal kecap kuning euy. Ada mana mah belum teh anjing di dahar. Belum teh anjing ah. Pokoknya mah endah weh teman-teman sadayana nya insyaallah segenap deui gitu nya nuju di persiapkeun ku panitia gitu. Panitia jeung nah Mudah-mudahan mah lamun geus launching pejaan peralatan kan ieu. orang-orang kumpul yang silaturahim jeung Mang Uus. Artis di Korea gitu teh Mang Uus teh. Di Baghdad. Bagdad. Halo. Rek geus wae teh, Pak. Geus we lah sakedewe lah soalna ieu teh Ya mah temana masih gane obrotak nya teh. encan ieu soalna tadina kan mau jadi podcast ngontrol-ngontrol tapi ya waktu sela-sela gitu. Mah memperkenalkan Pak objek wisata di urang lah gitu. Sebelum launching, Nah, sebelum launching, ya. dibere kisi-kisi Sop launching heula eta. Oke. Daratang nya. umatnya. Kayak pendopo di itu. Obrol TV gitu tah itu teh yang kreasi orang-orangnya. Urang. Aduh dok, saya kira we pada wargi dulu sadayana di mana ayana nya hatur nuhun parantos manco di tetep manco di channel Obrol TV. Hapunten bila aya kalepatan, bila aya cariosan anu mata genah kana manah dunya hapunten sakali deui kumargi parantos pada magrib. Tah, ieu caritaan bade ditutup nya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga permias. Perman.